Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang ngalejengkeun hanca urang pangaosan dina kitab Matan Goyah wa Takrib. Entos dina videosa teh acana urang ngaoskeun pardu adu sareng pasunatanana nya. Ayeuna urang lajengkeun kana pasal salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fidarini amin radhiyallahu ankum. Paslun ari ieu eta hiji pasal wal iktisalatu jeung ari pirang-pirang adus al masnunatu anu disunahkeun. Sab'ata asyara eta aya 17 naonna guslan adus. Guslul Jum'ati kahiji adus Jumat wal idaini jeung adus Id 2 Idul Fitri Idul Adha wal istisqoi jeung adus istisqa wal kusupi jeung adus gerhana wal guslu jeung adus min guslil mayyiti saentos ngadusan mayit wal kafiri jeung adus jalma anu kafir iza aslama tatkala lebet Islam ieu kafir wal majnuni jeung adus jalmi anu edan wal mugma alaihi jeung anu sakalor nu mabok iza apako tatkala cager ieu majnun wal mugma alaih wal guslu jeung adus indal ihrami narika ihram waliduhuli makata jeung sunah adus karena asup ka Mekah walil wukupi jeung karena wukuf di Arafah di Arafah walil mabiti jeung karena nginep di Muzdalifah di Muzdalifah walil romyil jimari jeung karena ngalempar pirang-pirang jumroh asalasi anu tilu walil tawafi jeung karena tawaf walil sa'i jeung karena sa'i walidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jeung karena lebet ka Madinahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teh dieu urang bakal ngabahas tentang adus anu disunatkeun. Aya adus teh pan aya adus wajib, aya adus sunnah. Teh dieu diantawisna wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Adus-adus anu disunatkeun teh eta aya 17 guslul Jum'ati kahiji adus Jumat. Nah, adus Jumat eta hukumna sunnah. Ketika urang ayeuna bade netepan Jumat disunatkeun kedah adus heula. Wal idaini Id 2 lebaran 2 Idul Fitri Idul Adha eta urang sunnah kedah adus heula. Bentena pami ayeuna Jumat mah disunatkeun adus teh kange anu bade netepan Jumat, pami Id mah anu bade netepan atanapi anu henteu eta disunatkeun adus. Nah, tetapi tetap kedah memenuhi syarat adus. Syarat adus teh suci tina haid sareng nifas sapertos kitu. Sunnah adusna. Wal istisqoi sareng bade netepan istisqa. Istisqa teh netepan nyuhunkeun hujan. Wal kusupi jeung adus bade netepan gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Eta disunatkeun adus. Teras sunnah oge wal guslu min guslil mayyiti sunnah adus saentos ngadusan mayit. Jadi saentos ngadusan mayit urang oge sunnah saentosna kedah adus. Wal kafiri iza aslama teras sunnah adus deui lamun ayeuna jalmi kafir non muslim lebet Islam. Asalna non muslim lebet we Islam tah saentos lebet Islam sunnah adus. Wal majnuni wal mugma alaihi iza apako sunnah deui adus jalmi anu gero, jalmi anu henteu waras, jalma anu sakalor, jalma anu mabok, jalma anu teu sadar tah sunnah adus iza apako tatkala geus cageurna. Anu teu sadar, anu teu waras cager we sunnah adus. Wal guslu indal ihrami adus ketika ihram. Nah, ihram arek hajian, ihram arek umroh sunnah adus. Waliduhuli makata jeung karna asup ka Mekah, lebet ka Mekah sunnah adus. Wali wukupi bi Arafah arek wukuf di Arafah sunnah adus. Wali mabiti bi Muzdalifah arek nginep di Muzdalifah sunnah adus. Wali ramyil jimari salasi bade ngalempar jumroh sunnah adus. Wali tawafi bade tawaf sunnah adus.
Wali sa'i arek bade sa'i teh lumpat mapah alit lari kecil antara Safa sareng Marwah sunah adus. Wali duhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade lebet ka Madinahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta disunatkeun adus. Ieu pasunatan adus. Paslun ropa khobar. Khobarun mubtadain. Khobar mubtadanya. Wal iktisalatu jadi mubtada. Ropa ciropana doma sabab jama muannas salim. Al masnunatu ropa jadi atap dina al iktisalatu ropa atap manut. Sabata asyara rapa sabab jadi khobar tina al iktisalatu ngan yama mabni sabab ada merokab guslan nauna guslan nah ieu mah jadi tamyiz nasab nauna guslan tamyiznya nasab guslul jumati ya jadi badal ba'di minal kul gusluna ropa sabab jadi badal tina sabata asar sabata kan ropa sabab jadi khobar al jumati jadi mudhof ilaih jer wal idaini jer wauna huruf atap di atapkeun kana al jumati jer ciri jerna ya sabab isim tasniah wal istisqoi jer wauna huruf atap istisqona jer atapkeun kana jumati wal kusufi sami jer wal guslu nah wauna huruf atap al gusluna ropa atap kana mana atap kana guslu na ieu guslu min guslil mayiti min huruf jer guslina jer al mayiti jer jadi mudhof ilaih wal kafiri nah jer atap kana al mayiti atanapi atap kana al jumati iza aslama iza zurfu zamanin muhim huruf syarat aslama fi'il madi aslama fa'ilna mana fa'ilna mustatir isim domir mustatir anu rujuk kana lapad al kafir iza aslama tatkala islam ieu kafir wal majnuni atap kana al kafiri wa mugmalaihi jer atap kana al kafiri alaihi huruf jer majrur iza apako fi'il madi ngan make alif anu tuduhkeun kana dua maka ieu mah fa'ilna teh isim domir mustatir lapad huma rujukna teh kana lapad majnuni salam mugma alaih wal guslu atap kana guslu jumat iza indal ihrami inda zorob el ihrami jadi mudhof ilaih jer waliduhuli lamna huruf jer duhulina dijerkeun makatana mudhof ilaih jer makata teh ciri jerna patah sabab isim guer munsharif wauna huruf atap lil wuqufi lamna huruf jer wuqufina dijerkeun bi arpata ba'na huruf jer arpatana dijerkeun ciri jerna patah sabab isim guer munsharif walil mabiti sami jar majrur bi muzdalifata jar majrur ba'na huruf jar muzdalifatana dijerkeun ciri jarna patah sabab isim guer munsharif wari romyil jumari nah wauna huruf atap lamna huruf jar romjina dijerkeun kulam al jumarina jer jadi mudhof ilaih asalasina jer sabab jadi atap tina al jimari wali tawafi wauna huruf atap lamna huruf ya tawafina dijerkeun wali sa'i sami wali duhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamna huruf ja duhulina dijerkeun kulam jadi mudhof al madinatina jadi mudhof ilaih jer ciri jerna kasro sabab isim mufrad madinati salaras nama isim guer munsharif tapi lamun kusabab ieu mah diidopatkeun sareng rasuli maka ciri jerna kasroh jadi lamun ayeuna waliduhuli makata teu aya lapad rasulillah lapad madinah nah teu diidopatkeun kana lapad rasulna eta bacana kedah patah lamun jar waliduhuli madinata gitu sami seperti
waliduhuli makata tapi ku sabab al Madinah na diidopatkeun kana lapad ar-rasuli Madinah teh nya jadi mudhof ileh tina lapad duhuli nya jadi mudhof tina lapad rasuli. Nah, maka itu jadi isim guer munsorif. Jadi isim guer munsorif teh ciri jerna ku patah teh lamun teu diidopatkeun atanapi henteu aya alif laman. Rasuli jer jadi mudhof ileh Allah jer. Sakitu panginten urang lajengkeun salajengna. Tur nuhun.